Nya geus dicukur masa beda. Sama ganteng ho. Tambah lucu Rip. Sik kehed na teh. Serius Rip, hulunya nya tambah lucu. Siga baso beranak. Daripada sia, huluna juga cilok. Ceknya aneh Tom. Hulu aing dicukur kawas kieu alus teh. Nya alus lah. Aya sisi positif nah Rip. Sisi positif. Contohnya naon Tom? Memutus rantai penyebaran kutu. Sik kehed na teh. Rip, ari dicukur botak mahal toh. Sarua be Tom hargana mah cuman anu ngabedakeun mah dewasa jeung anak-anak. Lamun anak-anak mah murah, lamun dewasa mah mahal. Nya berarti nya bayarna mahal, da kaasupna dewasa. Nya murah lah. Kan pas dicukur mah aing make seragam SD. Waduh, Yo, susukna ge keneh. Karena semenjak Sindau pindah ke Jawa, dunia asa beda. Sawah nu tadina lega asa sempit. Datang kala nu tadina jangkung asa pendek. Aing nu tadina ganteng kalem kieu jadi goreng patut. Aing kudu tetep semangat ieu mah. Yakin lah pasti aya penggantina si Indau. Molor ah. Sugan be pas udang aing nu mere duit 400.000. Atuh 400.000 mah. Lamun 4.000 aya Tom. Yo, sisa tadi tapak dicukur. 4.000 mah kurang Rip. Kurang-kurang diembat oge. Lumayan Rip. Emang jang naon duit 400.000 na Tom? Jang balan jarip pan sakedeung di bulan puasa. Terus bada aing butuh duit yang beli baju bada. Age tuh aing nginjem Rip. Nginjem. Barak kaya sia bae aing ge butuh. Aduh, Sabar Tom, da badan lagi lila keneh. Puasa be kalancar heula. atuh lancar lah. Emang nasi jukung puasa jarang giliran bada edeg. Peda baju pang alus. Nah, Arinya nerek bada terek pa alus-alus baju. nyarek bada tuh. Yang geus teu kudu make baju alus. Nu penting mah bersih jeung rapi. Berarti nya mau meuli baju bada Rip. Moal meuli aing mah. Terus ke badannya narek make baju naon? Biasa erek make baju koko. Baju koko. Terus kayak si koko naik make baju sarip. Tidak korek di taranjang. Kumaha sia be Tom? Gening kumaha aing sih? Aing kasih koko na gitu kenal. Amarip ka mana? Erek ka warung. Tumben lewat ka dieu pan warung tadi ditu. Nah henteu langsung ka ditu. Lamun langsung ka ditu mah moal panggil jeung Desi. Aina pantes panggih. Sok ek naha? Tayang nemu ngobrol cuman isin kita tangkalan. Tatangkalan. Atuh kumaha? Pira ku tatangkalan aku di taguaran heula. Yang geus Des. Erek ka warung heula kayak ka dieu deui. Amarip ayeuna mah asa bedanya. Tapi beda naonna. Beuteung nada angga buncit. Karangna da tetep teu pindah tempat. Beda naonanya? Oh, heeh. Ayeuna mah Amarip teh huluna glowing, botak-botak gemesin. Terus kumis nu jiga hileud jauh geus dicukur. Terus brewok nu jiga akar kangkung geus dicukur oge. Woi, kena surah-seri soranganan. Dih nyaneh mah. Kaget sugat. Lain kaget deui, ngajumbul. Maaf atuh Cek. Maaf, mun jantung cice epot terus ngagilinding ka ditu kumaha? Ngagilinding da embe. Bet, juga embe ngagilinding tong. Atuh ceceuna lok araraneh. Aya jantung ngagilinding. Sugan mah jantungna teh bunder. Hampura tom cice masih siwo. Oge kan di tumben waya kieu geus udang. Teka dieu ya. Dih, lok asa di alam. Cice ge tumben wayak ieu geus ulin biasana keur kukumbah. Atuh da kukumbahna geus beres tom. Tapi asa beda Cek. Beda kumaha tom? Tadi ku aing diperhatikeun ti kajauhan. Cece keur ngalamun ngomong sesoranganan, bari surah-seri sesoranganan. Bari nagidang intipan bae kena matung wiseun geura matana. Dih, amit-amit teuing. Hop da jeung Cece bae. Awas nya nebejakeun geura kasemi. Aduh, gara-gara dicukur jama di warung nyisirikeun kabeh. Amarip aya, si Etom aya, tapi ajukung ka mana nya? Geuning teu manggihan. Ka mana nya ajukung? Ari ti puting aya, ari ti beurang jiga si raru bae budak teh.
Waduh, Ju, udang Ju. Di Tom awena. Awewe. Kaeling Ju, nyana kasurupan tanah. Aduh, sia mangaganggu bae aing keur ngimpi indah teh. Ngimpi naon Ju? Aing ngimpi keur ngintip awewe keur mandi. Karge awewe keur muka anduk sia mah geus ngaganggu. Ampura Ju, nyanggeus aek mimpi deui mah sok. Hi, teu sudi. Kunyane bae Tom teruskeun ngimpina. Sugan bae andukna geus dibuka. Bisi beda Ju. Kayak pas dibuka andukna aturan nonjol kalan rata kumaha. Berarti ngimpi-ngintip semua hari Tom. Jadol na teh. Tom, asa beda udang es teu ngopi teh. Nyameureun. Da aing mah lentos udang es Ju. Sama teu kepisan. Atuh da aing lentos udang es Ju. Geuning sia kerang. Nah deh. Sia wane ka aing. Teu Ju. Nyanggeus ya duitna. Ek meuli kopi mah. Tah, gitu. Ulang esekeun Tom, ari boga rezeki teh kudu saling berbagi pada sesama manusia. Karena sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Moronyoh bae jiga soang can diparab. Geus age ka ditu arek meuli kopi mah. Oke. Luncur. Si Desi si Kandi gening eueuh. Ngono mak dibere permen. Buang sebalik. Tah Tom, kopina. Ju, perasaan asa beda. Beda kumaha Tom? Baheula mah ari bulan puasa teh asa bunga, tapi semenjak aya virus corona suasana jadi sedih kieu. Sok sedih sia teh. Jadol na teh. Sia mah diajak ngobrol serius teh talahan kitu. Beungeut bae kolot kelakuan jiga orok. Sia pusing. Pusing mah teu, Ju, tapi aing na isin. Isina naha? Isin lah aing boga babaturan jiga nyane mah. Mana cucu aing bogohun ka nyane. Tambah bae isin aing boga kakak ipar jiga pentul korek mah. Oh, bae. Sekali tu ini. Siang ngusir. Nah deh. Sia wane ka aing. Teu, Ju. Nyang geus ngajedog. Ulah kalah kerang ka aing teh. Oh, maaf, Ju. Aing kerang teh da aing namanya nena asa beda. Beda kumaha? Sentak songor bae ka aing teh. Teu jiga baheula nya teh rada alim. Urang teh pan akrab, ulin bareng, nah bareng. Oh, Tom. Baheula mah ulin bareng, ngesep bareng, hujanan bareng. Tah, parah sajiban mah. Ngomong naon nya, Tom? Teu, Ju. Tuh, pan tadi sia gegelendang. Tuh, da nya mah umak amuk bae. Pantesan beungeut aterek kolot. Mun kalapa mah nya teh geus wae di butik, Ju. Kopek teh. Ayah si botak, kepoyokan nam. Botak. Hede teh sia kan ngarecek aing budak. Awas ya, budak ngecek aing. Awas ya. Jadol teh. Budak saha eta? Cek pisan kan teh. Aduh, dasar bubuk raginang. Awas ya pepanggih. Ju, nya geus manggihan si Marip tacan. Encan, nah deh. Semua Marip ayeuna mah botak. Nu bener. Oh, bener, Ju. Coba bayang ke mun panggih. Pasti pangling, Ju. Pokoknya masa beda. Mun panggil ku dipoyokan. Poyokan kumaha, Ju? Tak dut tulu botak beteng gendut. Tak dong hulu botak kudu dipentung. Deui di Ju, enakeun ya laguna. Besok sia nu ngagedang. Siap, Ju. Tak dut tulu botak beteng gendut. Tak dong hulu botak kudu dipentung. Tak Sialan ngecek aing ha. Ampun Rip. Sia tadi nyanyi lagu naon? Kabur, Ju. Tom bantuan aing Tom. Gandeng cicing, buangan sia ngecek aing. Ampun. Ngecek Tom aing, ho. salah kabur. Ampun Rip. Headna teh. Rip eta baju aing lepaskeun Rip. Cicing, buangan sia ngecek aing. Rip eta aing kecek Rip. Tuh, pokoknya mana hanya nang ngecek aing. Rip eta baju aing lepaskeun Rip. Cicing, buangan sia ngecek aing. Rip eta aing kecek Rip. Tuh, aing mah buangan sia nang ngecek aing. Eta da lain aing bae si Atom ge. Oh, dan benangannya aneh sorangan, lamun si Atom non benang mau disiksa kabeh ku aing dua nana. Eta nyeri Rip. Proses syuting
Judulnya Asa Beda. Asa beda. Terinspirasi si Muarif uluna botak.